sami rawuh, narencangan para patandang pasang kiri, anu sami hadir. Sukrining puji miwah syukur, urang sanggakeun ka Gusti Allah anu Maha Geuweur. Ayana widiti anjeunna dina dinten ieu urang sadaya tiasa mariung katukung labuh paabrok jongkok dina kaayaan anu insyaallah sehat walafiat. Salawat sinareng salam mugia salawasna mocor ngagolontor ka junjungan urang sadayana habibana wan nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapulawadana ka para sahabatna sareng mugia syafaatna dugi ka urang sadaya salaku umatna anu taat jeung tumut kana ajaran mantena. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dirang pangajen anu kusim kuring dipihormat, hadirin anu sami rawuh. Dina danget ieu sim kuring baris ngaguar jejer pentingna atikan pikeun nonoman salaku generasi panerus bangsa. Sakumaha kaundingan kusadayana atikan teh mangrupa salah sahiji kabutuhan pokok pikeun unggal manusia. Kunaon atikan dianggap jadi kebutuhan pokok? Atikan dianggap jadi kebutuhan pokok kulantaran ku ayana atikan bisa mere manfaat. Boh pikeun dirina sorangan oge pikeun balarea bisa buderenana. Upama urang nitenan kalayan gemet taya hiji nagara oge anu henteu malire kana widang atikan. Meh unggal nagara silih udang pikeun ngabebenah tur nanjeurkeun widang atikan di nagarana. Di zaman globalisasi, nonoman diperdi mekarkeun pamaweruh jeung kapariglanana sangkan henteu katinggaleun ku kamajuan zaman. Majuna peradaban dina hiji bangsa baris kaditen oge tina nanjeurna dunya atikan di nagarana. Ayana pola atikan hade nu ditanatas ku pamarentah mangrupa salah sahiji tarekah pikeun nyiptakeun nonoman zaman kiwari jadi generasi anu mibanda pribadi kue. Boh tina pangaweruhna, boh tina agama dari gamana. Ayana pola atikan hade oge bisa nyiptakeun nonoman anu bisa ngiglan zaman, wani tandang makalangan, tur bisa ngumpulan sakur pasoalana sorangan jeung pasoalan di nagarana. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, upama ngaguar ngeunaan pentingna atikan tinantu aya pakaitna jeung sakola. Sakola mangrupa salah sahiji media pikeun ngawangun jati diri hiji jalma. Dina waktu punggaran urang sakola, urang dimanohkeun kana maca jeung nulis. Unda kana tingkatan saterusna, tinantu pangaweuruh urang oge bakal leuwih leubeut. Saur paripaosna mah, urang diajari kawin poho nepikeun ka sagala nyaho. Tah, ayeuna naon wae paredahna atikan ngaliwatan sakola teh? Anu kahiji, tetela ku ayana atikan nu kacangking di sakola teh tantu bakal ngagampangkeun hirup urang. Dua, di sakola urang diwanohkeun buku salaku gudangna ilmu. Ngaliwatan tina buku urang bisa neuteung sagala rupa sisi anu aya di sakuliah nagara. Tilu, sakola mangrupa tuturus pikeun ngararancang hirup sangkan leuwih dina mangsa nu bakal datang. Naon anu dicita-citakeun ku urang sadaya dina mangsa nu baris datang bakal kasawang saupama urang sakola. Opat, salian timeunang atikan di sakola oge urang bakal meunangkeun pengalaman sosialisasi jeung komunikasi. Utamana jeung babaturan urang nu aya di sakola. Anu pamungkas kalima, di sakola oge urang diajar kumaha carana ngalumangsungkeun proses komunikasi bisa memener jeung nuntun karakter dina hiji jalma. Hadirin
linggih. Ku ayana manfaat atikan nu dibarendakeun tadi. Mugi-mugi urang sadaya salaku nonoman panerus bangsa bisa leuwih sumanget. Pikeun nyupri ilmu pangaburu anu tangtuna bakal maya manfaat. Pikeun diri urang sorangan jeung pikeun kamajuan nagara urang. Rupina mung sakitu biantara anu tiasa didugikeun ku simkuring mugia aya manfaatna. Hatur nuhun kana pihatosanana. Ujang Dadang kamu sholat. Hae. Henteu hilap ngangge sarung. Hae. Nyupri ilmu di sakola sing junun dugi ka jucu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.